Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Rampes. Pangkeun nama sim abdi Intan Putri Herliansa. Nami abdi Novi Oktaviani. Nami abdi Putri Salaswati. Nami abdi Repa Nur Sofia. Nami abdi Santi. Nami abdi Selvi Auliasari. Abdi sampai rencangan bade ngawanohkeun dongeng Anu judulna Sasakala Danau Toba. Kacaritakeun di padumukan Sumatera Utara aya patani anu getol digawe. Anjeunna hirup sorangan, unggal poe digawe, ngahuma jeung ngalalauk teu nyaho kacape. Manehna ngalakukeun ieu pikeun kahirupan sasapoena. Anjeunna indit ka leuwi teu jauh ti imahna neangan lauk jeung poe ayeuna. Ngan ngamodal jejer, leupan jeung korang, anjeunna langsung indit ka leuwi. Sapat nepi ti leuwi, anjeunna langsung ngalungkeun jejerna. Salila ngadaguan leupan di dahar ku laut, patani eta ngadoa. Kepada Ya Najika. Allah, mugia abdi dinten ieu dipapari rezeki anu seueur. Teu lila ti saprak geus ngadoa, leupan anu dialungkeun teh geus kaciri rek di dahar ku laut. Anjeunna langsung ngabedol jejerna. Eta patani atos kacida ku sabab meunang lauk nu kacida badagna jeung naker geulisna. Selilati eta saenggeus nempo hasil bebenanganana, eta petani kacida reuas kusabab lauk nu tadi beunang teh bisa ngomong. Tulung kaula ulah di dahar antepkeun kaula hirup ngagorowok eta lauk. Teu lobananya lauk bebenangan teh langsung dibalikeun deui ka jero cai. Saenggeus ngabalikeun deui lauk ka jero cai, eta petani nambah deui ka reuasna. Kusabab ujuk-ujuk lauk eta teh robah jadi awe anu geulis kacida. Lah sieun kaula moal nyilakakeun anjeun. Cek lauk jelmaan teh. Anjeun saha? Laina anjeun teh lauk anu tadi beunang ku abdi, cek patani eta nanya sungguh penasaran. Abdi kaula putri nu dikutuk kusabab ngelanggar aturan kerajaan. Jawabna eta awewe. Hatur nuhun geus ngabebaskeun kaula tina tuntutan ieu. Pamulang tarima kaula ka anjeun daek dipika istri ku anjeun. Cek eta awewe. Patani eta oge nya tujuan. Teu lila ti eta patani jeung putri eta jadi suami istri. Ngan aya hiji janji anu kudu dilaksanakeun nyaeta si patani teu meunang nyaritakeun asal muasalna putri eta teh mangrupa lauk. Lamun janji eta teu dilaksanakeun bakal cilaka nu kacida gedena. Teu lila ti maranena kawin kabagjaan patani jeung pamajikanna nambah kusabab pamajikanna ngalayikeun budak lalaki. Intikana mangsa budakna teh jadi budak anu kuat jeung kacida kasetna. Tapi aya kabiasaan anu ngajieun batur mah. Eta budak sok ngarasa lapar wae jeung teu pernah ngarasa wareg. Kabeh jatah keur dahana beak teu geus. Tapi kahiji mangsa eta budak tititah guna pikeun nganterkeun dahar jeung bapana keur gawe di sawah. Tapi naon anu dititah ku induna henteu ditepikeun ka bapana. Kabeh kadaharan dibeakeun nepikeun bapana an dibeakeun manehna. Saenggeus dahar budak teh nepi ka sarena di hiji saung bapa nguan tahan lapar manehna balik ka imah. Di tengah jalan patani nempo budakna ke sare di saung. Manehna langsung ngahudangkeun budakna. Heh budang, gorowok eta patani. Geus anakna hudang patani teh nanyakeun kadaharanana. Mana kadaharan jeung bapa? Tanya eta patani. Tos seep dituang, jawab eta budak. Bari ngagorowok, patani langsung nyarekan budakna. Budak bawang kara teu boga kaela dasar kapulunan lauk. Cek patani nafsu bari sadar ngucapkeun patangan ti pamajikanana. Keun kata-kata eta harita keneh budak jeung pamajikanna leungit. Teu kaciri jungkrunganana tina kurut tapak sukuna.
Kaluar cai nu kacida badagna. imah teh mami. Cai sakabeh desa anu ngabentuk hiji talaga jeung akhirna ngabentuk hiji danau. Danau eta balukarna katelah ku ngaran Danau